salamullah ala rasulillah salatullah. Anjing Nabi Ayub gugus ya Allah diberi kenabian, aju diangkat jadi rasul, batur yang serikeun karena ajakan Kangjeng Nabi Ayub. Cak masyarakat atuja Kangjeng Nabi Ayub mengajakan salat ke Allah ge pantes sebabnya nama gagah aya di nyana, harta aya di nyana, kakayaan aya di nyana, keluarga marulus aya di nyana. Atuh urang ge mun kos kana madaek urang ge ibadah ka Khaliq. Apa urang mah pabelit nyaritakeun urusan dahar urang makan kudu mencari, nyaritakeun keluarga pan di urang mah teu marurus caranya na, nyaritakeun tentang gagahan awakna nyana mah gagapan urang mah piye nu mantak urang ge mun di bere kos Kangjeng Nabi Ayub apa sih urang ge gagah. Cak Gusti Allah delekeun coba gua inget dicoba Ayub mulai mimiti anak mimiti sato-satona onta-ontana embek-embek nanti ya iya yang maruriang burai kabeh bebeja masyarakat teh Ayub itu onta para raya kuda para raya embek para raya kumaha coba. Oh cek Kangjeng Nabi Ayub onta aya nu boga aslina mah nu Allah, kuda nu boga aslina nu Allah, embek nu boga aslina Allah. Aju kuari dihirupan ku Allah, dipean ku Allah, nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah. Aing mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Usolli Allahu Akbar. Becak masyarakat wahara teh si Ayub. Kudana para raya ontana para raya ge nya nama terus bae Allahu Akbar bae. Tuh tapi panjana mah sugih cak nanti tetep bae urang lamun sugih mah henteu kebal turun seuneu didinya kebon-kebon masyarakat teh kabeuleuman kabeh bangsa gandung-gandung pare-pare kabeulem termasuk nu Kangjeng Nabi Ayub nu panglobana kabeulem di sawah nu di huma bahkan anu di leuitna ge wah teh nyawan leuit urang dieu mah leuit eta gudang leutik ngaranna leuit. Gudang gede ngaranna gudang. Masyarakat teh baheula mah boga gudang boga leuit. Mentek lamun nyaba ka imah jelema teh di deuleu lamun gudang berarti sugih mun leuit berarti susah. Baheula eta. Nah. Masyarakat tunjukkan kabeh ka Kangjeng Nabi Ayub ayo kula cicingeun ulah di masjid bae. Emang kunaon? Tuh gandrung pare gua bebea kabeulem. Manya cicing baik, itu pare disuburkeun ku Allah, gandung disuburkeun ku Allah, guari dieuwekeun ge ku Allah, mangga nyanggakeun kumaha Allah bae, aing mandeg ibadah bae ka Allah. Allahu Akbar. Beuh teh si Ayub teu kira-kira eta hewan beak, guari harta beak, masikeun wah atuh teh mah tala leger kene Ayub lantaran nu di imana ge aya kene imah ya kene anak jeung pamajikan ge masih marulus kene bae teu kebal imah anak kawuruan gua kabeh aju anakna maruriang pararae kabeh aju bebeja masyarakat yuk atuh balik emang ulah imah kawuruan tuh aju anak maot teh kabeh imah aya nu bogana Allah anak ge nu bogana Allah sabodo kumaha Allah bae aing mendek salat bae Allahu Akbar. Ambo teh si Ayub waramat wo bari atuh teh bae ya cek Kangjeng Nabi Ayub itu teh urusan bos kitu ieu Allah diayakeun ku Allah jadi dieuwekeun ku Allah geus aing mendek Allah bae Allahu Akbar. Yang masyarakat pantas baiknya nama Allah Akbar galantaran awakna gagah boga tanagana hebat. Mulai ku Allah dikiriman tuma karena dampal sukuna ju atel digaro berkembang biak tuma dina awakna budug saawak-awak tetep baiknya na salat bae yuk
dengan dokter atuh lah dokter nage bakal bae jeung nantepkeun bae tumas segala nanaon ge di awak nang Allah ieu datang nage teh diondang nang Allah ge cager nage kumaha Allah bae penting mah aing mendek ibadah bae ka Gusti Allah beuh parah mah teh si ayu urang mah boga cenang hiji ge teh salat berjamaah kunaon teh berjamaah cenang hiji ieu hiji pendek kunaon teh berjamaah bisul jagana bisul bae geus teu berjamaah malah macak anakna bukan enggak berjamaah enggak salat bisul teu salat urang boga pajak kita kos kitu beuh lamun dirisan mah teu mah geus salat moal ka salat cenah kudu tadiris kacaina pohara jasa ih sareng bunuh diri pohara teh cenah salat kacai sareng bunuh diri Kajing Nabi Ayub papara geus beak awak bau bawa ke masyarakat ke bauan dirinya unjukkan ke pemajikan oleh Siti Roma Aisyah teu bau ente dah pohong ente kan bisa teu bau meureun ku cinta be kakak Ayu tidak ada suami kedua kecuali Ayu ya Allah indah jasa kan orang teh lamun berhadapan jeung musuh mah orang teh nyeri orang keur cicing we kieu ditampilin ku musuh jeger barah urang goblok sia pajen kuku bagi gelut sia jeung aing lantaran musuh ceri deuk eleh deuk menang ngalawan padahal mah musuh gede urang leutik ngalawan bae urang keur diuk bae aja dicabok ku babaturan urang di tukang jeger bae marah urang teh saha sia goblok nyeri aing ngan sakitu doang urang keur cicing bae nampiling di tukang ceklek bae di deuleus sarwiti kabogo urang aduh cek cenah teh wit cabok lagi wit terasa indah tabokan wit aduh masyaallah ngeunaheun jasa diciwit ku musuh menyeri diciwit ku babaturan menyeri kene bet tapi diciwit ku sarwiti mah nya angel nya leutik bet nikmat iki Siti Roma bau sote batur nu ngambil lantaran ku cinta ka Kangjeng Nabi Ayub teu bau indah ngeunah urang mah nu eta ya hubungan mah masyarakat teh jeung Kangjeng Nabi Ayub boga bauan mohon dengan sangat kepada Siti Roma terutama dan keluarga Ayub supaya Ayub diasingkan jangan ada di tengah-tengah kampung kami kewalahan napas tidak enak akhirnya dengan sadar ke Kangjeng Nabi Ayub kakak mah piceun bae ka ditu ka handapeun gunung asingkeun bae kakak mah kak itu jeung ulah mikiran jeung tinggalkeun kakak sebab dibalik sosoranganan handapeun gunung ternyata aya keindahan jeung Allah Masya Allah jadi dibalik penyakit dibalik kepakiran dibalik kesusahan didinya lah ya rahmat Allah anu hese dicaritakeunana Ki Imran boga penyakit ambeien pohara ambeien ketika deuk didoakeun ku Kangjeng Nabi ulah nah lantaran disalaman ku malaikat Jibril ku gara-gara boga penyakit ridho dibere ku Gusti penyakit nu hatur salamna ge geus lain raja geus lain jelema malaikat nu salamna cek Imron nikmat jasa kula diatur salaman ku malaikat sahasi jelema nu diatur salaman dibalik penyakit nu parah ternyata aya rahmat aya nikmat ya Allah urang delekeun bae geura nu di lembur teh anu asok ngapeng ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon ketika manehanana dibere penyakit guari mulai di mana nanyakeun tasbih bebeja ka pamajikan tasbih kakak di mana emang kakak boga tasbih
aing meuli ban di Cirebon. Meuli di Cirebon aing gede tasbih cepet teangan. Teangan emang deuk naon ka ulah loba omong aing deuk nasbeh. Bu tak kakak karak kuari bae ulah loba omong. Kakarak deuk geus usil ka aing. Tah tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kak, kok ada jadi getol? Si paeh, si paeh, aing mani penyakit bahkan kembang paeh, hitut kembang tai, rajakit kembang paeh. Jadi mentak aing iya macam tas bebe lah sebisa-bisa aing bae. Oh, tadi kamari kersehat bakon teu, sehat poho aing. Justru iya kuari keur muriang, di balik muriang orang aya deket Allah. Berarti teman jelema mending muriang tak kos gitu. Sebabnya anda kersaat beti inget ke Allah, barang muriang inget ke Allah. Tuh kan, aku jelema keur beri bro malu baca sebe bro di pantro di jurung alaya di tengahi mate kawadan dunia teh tulak cangkeng lagi diceli tapi mah kawasa Allah janu Allah titipan Allah tama berat beak kuari pakir be jumahna ge jam 9 geus ka masjid geus boga tempat khusus on deket tihang kamari mah sugih teh boro-boro ka masjid mun ditelepon ku pamajikan ge keur di puncak poe Jumat teh keur di Jakarta poe Jumat teh keur di Slabintana poe Jumat teh kudu apeng-apengan lantaran berbagai fasilitas aya kendaraan dek make nu mamana aya duit aya atuh pasangan ge leuh nu di imah mah bau hapus mending neangan di jalan lo banyana di Bogor digaet di itu digaet geus dikawin apa henteu lah nyaritakeun dikawin nu penting happy. Tak kiaji kos gitu eta orang Cikupa atuh geus bae kos gitu atuh aing nyaho kudu maya kudu zina mah aing ge sekali-sekali bae sih tolol tak kiaji berbagai fasilitas saya cabut ku Allah mobil teh hiji-hiji acan motor teh hiji-hiji acan nu kamari ambalaya perusahaan janu Allah ieu macet kabeh boro-boro usahanya na pabrik lagi macet ngesel kabeh balik deui ka nu kolot tuh cek nu kolot tungtung nama balik nu loba ngomong atuh ini ka mana aing balik udah pangmalika juga dikasih ya mantak aing sakitu nyandung ka dieu geus ya momal aing diantepkeun bae jang balik aing cek nu kolot nyeri aing mah teh jang pangbalikan burung beuh atuh aing muriang saha coba ayo nu ngusapan ayo sia mah ambe budak lain sosonoan sudah ngusapan sudah loba omong pokokna mah sia mah kajeun hayang dicerai ge moal cokolot ge cenah ge nyandung melos ka mana ka dieu tapi nu kolot ulah sok dicerai jang mana jang naon jang balik nek balik ka mana mun nu kolot teh nges pokokna mah kuari mah cinta bule deui ka neng neh kalau kuari bae kamari mah dibagi opat sing saparapat kuari cokot deui cinta geus jeung neng kabeh geus raradutan ki coba teh cinta udangkeun coba barang udang teu henteu ceuk kita geus kolot geus teu udang naon artina cinta geus teu udang gitu mah lah sudah loba omong bari mah urang bari mah geus udah naonan karek bali geus dicarakan kuno kolot kamari mah kamari ieu marah kudu henteu marah sebab naon mesti diusir Pak diusir kamari balik ya nak dah kuari mah susah jasa nah neng kuari mah kakak mana samping kakak nek mana Jumat kak ini jam 9 aja nek ti heula bae ka surga nanti heula cenah ge di ditu naga lamun onta da eta teh kudu jam ka hiji kakak mangke ditu naik onta engke neng ngaponcengnya segala ngaponceng segala naon baheula kula mulai nyana ka masjidna jam 9 balik na ge batur geus baralik nyana mah panderi sugan teh maca sholawat orang muka kasula sugan aya leuwihna tolol tungtung usah di masjid bae pengen laleungitan duit masjid bareng si eta nah ieu tadi nama apeng-apengan barang susah berarti ya juga hari getol ngaji mingguan ngendong
batur mah jam 7 berangkat ngendong sebab naon pagawean kan. Masalah ya guys. Getol jasa ngaji, getol sholat, getol. Berarti mending susah dibandingkan jeung sugi. Sebab sugi mah nya telok ibadah. Karena tak babandul areueuh. Keur susah keur sugi mah babandul loba teu bisa ibadah. Barang susah babandul lancar ibadah ka Gusti Allah. Urang meneuleut teh kuari susah jeung sugina tapi dideureuh secara gaibna. Tuh keur sugi mah teu bisa ibadah, barang susah mah nya bisa ibadah. Babandul eueuh. Tuh kamari ieu keur sehat mah teu bisa ibadah, barang keur muriang mah kuari bisa ibadah. Babandul eueuh. Nah, urang ulah nungguan ku Allah di piceunan babandul, mending miceunan sorangan kuari. Coba di imah ulah boga TV babandul teh. Coba ulah boga HP, ulah boga mobil. Nu aya dikeunan ka kiai. Kiaina nu mana ulah jauh-jauh. Tuh, jelas apa bener, jalan apa hayang kalau ngomong sia. Tungtung nama murid, babandulan guru, boga babandul. Tolol ta guru. Murid bisa ibadah guru, ngagebru. Aduh, teu beres. Tapi lagi kurang babandul. Nah iya, Kangjeng Nabi Ayub teh ternyata eta teh dibalik secara zahir mah kadeleuna kurang teh guling gasahan lantaran penyakit horenganan, dibalik penyakit nyana teh selalu jeung Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim secara mata kasat mah dibelem ku Raja Namrud make ketepel lantaran ngogebrah kapan seuneut teh wanieun. Sedangkan geus dipersiapkeun di tengah ta eta teh make ketepel ditarik ku algojo aju ketepel teh jepretan ditarik aju dilepaskeun brus kana seuneu nu diperkirakeun bakal tutung jadi areng. Ternyata Kangjeng Nabi Ibrahim kapanggih jeung Allah di jero seuneu. Kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Secara mata kasar menyana dibelum ear-earan kuabehan ke masyarakat teh Ibrahim pae Ibrahim tutung orenganan dibalik eta kapanggih jeung Allah. Masya Allah. Coba ge nementek Kangjeng Nabi teh kapan naik ke gunung terus asup ka guha kabehan jelema teh ngan teu ngomong doang nanaonan eta Muhammad make ngasingkeun diri kos imah bae. Kumaha mun hayang nginum, kumaha mun hayang dahar nanaonan di luhur gunung mapan mun hayang dahar saya nginum ese perbekalan anu saeutik. Kadang-kadang Kangjeng Nabi teh henteu dahar teu nginum di luhur teh saat seperti eta sorangan jol malaikat Jibril alaihissalam. Tara aya jelema diangkat jadi wali keur di luhur spring bread keur njot-njotan jeung ngora malah aya atuh cenah itu mah diangkat jadi walina di hotel Indonesia malah aya kali ge digejeburkeun itu mah cenah keur diangkat jadi walina di Hilton tambah budak malah aya mun kitu mah aing manggi kanikmatan teh harita. Keur diusir ku pamajikan barang diusir aing keluar terus jarak ka kuburan tengah peting hujan beri geledek sing jelger nyangakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah dek balik ka mana ku pamajikan diusir aing di kuburan hujan parah ujang salin ujang naon lah geus sebatang karanya lindung ka Gusti Allah sapeting dua peting tilu peting didinya hayang dahar jangan udah nginum jangan salah saya aya bae nyangakeun pae-pae hirup-hirup geus saminggu teh dahar teu nginum dek balik-balik ka mana tapi urang mun tayang ka Gusti Allah jol we aya di aki-aki. Saya imbah apa mbah nu di mana mbah nu di handapeun tangkal caringin teh wow bajamrong kos gitulah saat-saat keur model kos gitu biasana cahaya datang
lamun geus datang cahaya mata di cahayaan ceuli di cahayaan irung di cahayaan sungut di cahayaan make cahaya ilahi atuh urang ge kaluar teh melalui cahaya ilahi hirup teh melalui cahaya ilahi eta maka kekuatan anu dibarengan ku hawa nafsu eta lah ngaranna watak urang ketika urang ngalengitkeun perwatekan eta di babandulan eta tadi leungitkeun nu timbul adalah cahaya nu kamari daharna kudu make sangu ku ari mah cukup la haula wala